Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Bertemu lagi dengan saya Boneng Sedun teh di Ngabacot Channel. Sebelum kita sahur, jadi kita guyon-guyonan heula ngobrol-ngobrol lah sama tim Ngabacot. Sok nepangkeun. Tim kuring Bang Roy alias Duda Bodong. Duda Bodong. Ngenakeun Mang Kobra alias Sarua Duda Bodong. Duda jadul eta. Ngenakeun atuh sim kuring Duda katil kali. calon duda atuh nya Tong da kawin lagi acan. acan kawin lagi. Promosi we lah. Promosi Kang we. Ajo jomblo we nya. Kang Cutlay si Cutlay. Sok. Nama saya Cutlay alias Salkon. Ti tukang segala lain teh hareup siga Kang Cut. Sarkon ini jadi bungsuna budak Mang Aceng ya. Anu dititipkeun ya. Jadi di dia teh jadi boga ieu boga Entong. Jerbang Lain Terbang. didinya teh hayang boga jadi ieu terbang kamari. ieu Terbangan. lain terbang Naon atuh? boga Kapal. Naon dulu boga naon Cing jelas kamari hayang jadi anak buah dari kompuser geura. Wah, kudu pinter nyarios sih. boga Di mah. atasan itu terbang bakso Aceh. Oh, jadi Sarkon ini guys seorang pengusaha bakso. Jadi Bang Aceng kan sekolot, jadi diwariskeun meureun ka si Mandra. Bisa wae gitu. Nah, urang ngomongkeun deui balikan deui nu tadi meureun da tadi mah teu karekam guys nya. Wilujeng sahur sadayana ye jam 3 ayeuna nya sahur. Sahur. Anu nuju ngeukepan tos heula buka heula simutna kitu nya. simut. Srodkeun heula. Eta bisi nyengso Naon yang so? Untuk teh calana kan meureun ari rusuh masuk nyengso. Cing saringset. Cing saringset aya maleke. Lengke. Ka para istri-istri Eta buru masak gitu nya. masak tapi bilih kagoda dikunci lah digemok ya na ya. Naon digemok teh digemok ya na digemok kan ya. Mau bisa anu asup ka jero nya. Bilih gitu. Sebangir. Bilih hoream ibak mah digemok we. Tah Mang Budbod ya urang nyarita deui meureun pengalaman-pengalamannya baheula. Urang pas ke zaman puasa saacana ke Mang Budbod keur budak pelahnya. Mang Budbod keur budak Pengalaman. Pengalaman keur budak pernah budak. Pengalaman Langsung joga. Sih langsung kumisan ieu. Pengalaman. Pengalaman dagang suluh. dengan suruh keur budak. Keur bulan puasa. Bulan puasa hari biasa sok dagang suluh teh ka pasar Bandung. Ditanggung atuh ti ieu teh da Lumpang. baheula mah di Ngalilung. Hmm. Nanggung ngarekot teh jalan itu padang teh. Lamun keur harus meuli mah di Cileunyi ge di terminal sok aya nu megat. Meuli Naon? Mana teh. Bukan teh juri. Megat meuli suluh aya. Bukan teh juri. Aya pemborong suluh baheula mah. Oh, aya pemborong Saya. suluh. Ojah. Ojah. Urang ieu urang Bandung cenah. Ieu keur dagang surabi nya. Eta teh keur dagang surabi segala macam gitu suluh teh suluh karet baheula. Kampung karet baheula. Kampung karet. Eta jam sabaraha dagang suluh subuh. Jam 2 1 teh berangkat. Jam 1 berangkat. Ngalaman di kieu. Mikro kali itu teh mah. Mikro nanggung. Berarti sahur di ditu atuh meureun nya bidang Maceu. beul. Bukan dar heula di dieu. Oh, Terus beres mungketan teh pan nepi beres mungketan langsung berangkat. Dar heula. Eta keur zaman sabeungkeut sabaraha lah ringgit eta kumaha 5 baheula? perak, 5 Oh, perak. 5 perak. Zaman 5 perak, 10 perak. 2 perak, saringgit, 3 perak. Sabeungkeutna teh suruh teh baheula mah. Ari saringit teh sahanapeun perak saluhureun perak. 2 perak setengah. Perak Oh saringit teh. Saringit teh. Aya duitna siga kumaha eta saringit. Saringit teh duit kertas, ya, duit ringgit. ringgit. Duit ringgit. Kayak urang searching na Google nya duit saringit teh sakumaha ya. Nah, besi barudak ayeuna mah tah Mana apa. mah 100 meureun perak. Duit ringgit teh kita hejo da Hijaunya. duit kertas. Eta teh Tapi gede. Gede. Sama we duit 500 dengan 500 lembar teh. salaman gitu. Disebut duit galabag teh geuning. Oh, galabag gede. Galabag gede. Lamun eta mah perak makan ceringnya.
Pan aya baheula mah sok aya nu ditukeran geuning mah tukeran ku sayur kumaha teh kitu. Baheula beas ngan. Oh aya wae baheula. Ieu mah baheula jeung nini pannya cicing teh. Da maka teu lama disebut teh Rusni. Rusni teh naon teh? Oh, diurus ku nini. Oh, diurus ku nini. Deni, naon Deni teh gede jeung nini. Apa ari ngaran teh tuh nya? Aya keneh nu Rusni dari mereka. Berarti lamun ujang ge diurus ti bujang teh ya. Iya, bujang. Palingan ngaran loba urang Sunda ngaran ujang ya diurus ti bujang. Anehna tisaprak ku nini geus dipecat geus teu jeung nini jadi Bang Roy nya ngaran teh teh. Tah di mana eta begalanian Bang Roy? Nah, tapi pebah jadi Bang Roy tapi ya kan berteman. Tapi untuk kakirim kan lamun ganti ngaran. Otomatis kan kudu aya bubur bodas, bubur beureum, tawasan ngukoneng seng bodas. Tapi mulina teu aya. Nah, jadi Bang Roy. Oh, berarti anu salah denge antara si rekan jeung rekan teh nyebut bot nu kana Roy. Nah, sajauh. Bang Roy. Bot kana Roy. Lah beda lah sarua bukan namanya. Jadi Bang Eta mah kacida saliwang dihijikeun irungna. nya. Jadi Roy ngarebutna teh. Gitu. Jadi kesalahan itu teh jadi nalah we gitu. Tinggal dia di kanan kami gitu Roy teh. Terus baheula keur budak eta momen-momen puasa kumaha naon wae pan baheula mah aya ning cing baldug teh heureuy teh naon eta? Sebab petasan teh baheula. Lodong, lodong teh terbuat dina naon eta teh? Awi surat. Terus Make karbit. Minyak tanah baheula minyak tanah murah. Loba di warung. Anu sok baheula mah keur zaman abi mah geuningan nyangan hand body, hand body nu hayaan kadang keur dipiceun we, bolongan geuningan asian karbit teh anu diasupkeun ngan eta. Nah, pepal Rumah awi surat. oh surat Awi surat jejarkeun aya genep teh aya delapan. Isian kabeh. Ieu irung. Pak, tuh. Ngajajar lodong teh ayeuna mah asal teh nempel jarang nempel. Emang lamun usum karbit lamun lodong misalnya 8 jadi pakai jarak untuk tok ayeuna misalnya ya geus sababaraha detik gitunya kan nyegetah teu bareng jadi lamun ngeusi ti dieu mapai ka dieu ngeusian teh jadi lamun nyenget ulah jauh ti dieu deui mapai gitu jadi Bedak ieu, bukan ieu, bedak ieu. jadi bisa 2 kali sampai 3 kali. oh berarti nyeungeut lodong teh erek saur eta mah geus saur eta teh. Oh, eta mah borang peuting. Oh, borang peuting bisa peperangan. Borang mah. Bisa. Panogon pan baheula mah loba lembur teh kan loba bilang itu bisa bangkeun ka itu ka kebun karet baheula mah kudu ngalinu. Lamun ditodongkeun eta subuh erek saur nini keur nyangu moal ngacleng nini bakat tingku reuas itu. Aya anu Aya. pingsan kan. Pingsan gitu. Tah engke urang secing mah nya aya kajadian-kajadian anu lodong anu konyol. Ke zaman lain mah barudak anu cara raya nya. Tah engke urang tampilkeun kejadian-kejadian konyol. Anu bahkan sok aya anu sampai kita dilombakeun eta lodong mah di Cianjur. Iya. Nya. Iya, bener. Tah di pasir sinonim pagede-gede ieu. Surat. Pagede-gede ting naon di tesna teh teh hadiahna teh. Nu dilombakeun teh pagede-gede sorana. Iya. Pagede suara. Gede-gede sorak. Tang ke mah urang kanu ngikeun antara pagede-gede kerek jeung pagede-gede hitut. Tah eta bisa Menang. bageun. Hitut mah antara beunang ku Mang Mudbon. Mun kerek manehna juara. Nah, itu. Benar. Ngagaingkeun sawa sakali ngagerem ge langsung. Tah lamun Bang Mudbon mah kitu juarana juara hitut. Jang tutup ieu bletin. Heeh. Oh, geus imsak. Panutupan eta mah. Nah, lodong ge kan aya nu dicublukeun baheula mah. Eta tatangga-tatangga geus harudang gitu can geing-geingan heula tuh Mandra. Dicublukeun digali. Nya beureum bisi kabarerangan bisi rek salaur. Jam 2 kurang. Jam 2 kurang. Jam 2. Jeung kabit. Heeh. Sup biasa foto. Wah, sorana ngobledugna tuh. Kaluhur berebut sah. Itu lodong kabit. Oh jadi lodong cubluk ngaranna berarti. Lodong cubluk baheula mah.
Tapi udah benar bulan puasa baheula mah asa berkesan pisan we. Emang Jadi asa bikin kaina teh terngiang-ngiang gitu tah. baheula mah anu pengalaman di dieu mah ucing pucang Kucing pecang. ucing sumput Oh, cing sumput. pateangan-teangan teh baheula mah Tah kitu. pasti pangobrol mah boga kejadian ngonyolan batu Wah. ya. Sok kumaha tah eta cerita. Eta mah geus rame pokona aturan pan model sere-sere teh merahnya. Eueuh merang keur usum kitu mah teu karasa pokona boga kusieun kapangih teh kan. Jadi berkelompok itu nu neanganna oge atuh. Baheula mah wah geus Barang mau balik ke kayu mah ya. padahal mah henteu tara anu balik tara Tara anu balik tara pokona masa pinter-pinter urang mah nyumput. Wah pada neangan but-but gitu. Tapi alhamdulillah kapangih we eta dikersahkeun teh. Kajian lompat ke mana nyumput di nu naon. Geus baheula mah siga kumaha nu kakompakan nu neangan misalna ayeuna saha tinggal saha si anu misalna kepung tangan di anu kapangih baheula mah. Tah nineungna teh baheula mah kitu eta teh lamun lamun titas buka eta teh nya entas Pan teu meunang jeung sebut magrib mah. lain tes buka titas taraweh tah lamun geus ayeuna lamun geus taraweh langsung beres misalnya si bocah langsung sare langsung sahur teh beres sahur teh baheula mah kan diri mah sisi jalan jadi baheula mah mapai jalan teh wah jalan raya sok jalan Cibiru Tagogo jeung Berung teh anu gerak jalan anu lamun tos buka tos sahur mah ngalet pokokna mah Olahraga baheula mah. ngalaman di dieu mah pernah ting aya keneh ting teteh naon nya baheula pernah dirawel tah kieu ieu pernah dirawel Naonna eta demi teh? Rasulullah ada karasa wae ayeuna rarasaeun gitu Getek. karek Eta teh rarasaeun teh hayang deui eta kumaha. hayang mun ayeuna da bareta mah baheula. akan Kuncina gitu. encan aya naon Teneser gitu. encan aya seres-seres Oh, jadi nyoger wak we Keur bujang gitu ya. tante-tante gitu Mun ninggang ayeuna dibalasnya. tamun ayeuna mah pasti dibales ibarat mah kata kakak reuas Ayeuna mah bakat tibalik itu dia tanana. Baheula mah kenanganana gitu. Baheula mah ieu kenangan baheula. Ngadu kentang, ngadu karet. Heeh. Karena 20-an, 20. Kita makanya ieu pancun nih. Oh, di karet ya. ayeuna mah di mana aduh Oh, karet eta baheula mah kita hadiahna teh nu meunang karet deui nya. Tara gatrik duitan baheula mah. gatrik Ngadu karet sih. ayeuna mah Ngadu kaleci meunangna kaleci nya. Karet sih. Belum muncang, Ayeuna mah ngadu hayam. ayam deui hadiahna. Sok eta nguning. Oh, mending hadiahna ya. ayeuna mah paling Kalau beda nih mah. ayeuna mah paling sok barudak Facebook TikTok FF ayeuna mah kan apa Soalnya HP. Soalnya Download. zamanna kan beda. Jadi Beda. lamun ayeuna mah mang anu ti heula mah ku budak ayeuna mah tinggalin zaman paribasana. tah keur engket Zaman ieu tahun medium. 2030 naon kan TikTok geus aya nya YouTube geus aya sagala naon tangke nu anyar deui naon 2030 Baka aya. 70 naon? Beuh, naon Paling sok oge ciptakeun ti ayeuna kema zaman kema Jadi baka ngarang viral. kan waina TikTok bisa naik video YouTube YouTube. kema paling oge tik-tik nu baka aya. jadi mangetik Jadulnya, jadul mah rupa jenisna, rupa Asal ngaranna bahanna jadul teh. naon? Heeh. Asal loba pisan. Pengalaman ke jadul mah. Tapi Kayak memang tempat pan ngabudak kocan. heeh. Ada pocang. Baheula mah, ke zaman baheula gitu. Atak aya paribasaan nya mun babaturan mun ngobrol cenah urang mah euy hayang kos baheula deui cenah hayang jadi budak deui berarti bener-bener momen-momen nu baheula teh mengenang. Berarti bener. Jadi malik pika budak. Heeh, jadi baheula mah di dia keur leutik hayang jajan paling bere mah perak da ayeuna mah sok budak hayang lain hayang jajan hayang kuota ayeuna mah aslina Jadi enak memang tibalik budak enak oke enak mah geus kolot ku ayeuna mah dibere 5.000 teh Kolot mah. Pak budak geus meuli kota apaan baheula mah khusus kolot Eta mah kuota lain kota. kota Bandung. Bapak cenah be 5.000 mah mahi jajan teh rek jajan naon kan ultra
5.000. Heeh. Aya nu 5.000 sirop 5.000. Lain Bapak kota cenah nu pangurahan teh 5.000 cenah aya kartu ieu mah cenah kitu. Kuota. Zaman lagi namanya. Zaman ayeuna mah. Zaman canggih namanya. Mari Mang Budbod eta sok kangen teh mun baheula gitu nya ke zaman-zaman ke babaturan kan pasti geus jarang rauk mah babaturan kabeh teh. Sok hayang panggih gitu mengulang masa muda gitu nya, masa bebenyit. Iya. Daya mah ke zaman sekolah SD di Sejati. Tentang AKTA Pak gurunya menteri guru. Umpat Kanyalinung, Suk Kanyalinung baheula mah. Itu mah ke daftar itu ya. Nanti harus Kanyalinung, sekolah Kanyalinung. Babaturan teh wah Bisa pipinahan sekolah teh. baheula mah. Tiala panggih di ditu sakola teh di Sayang Heulang. Pernahnya di Sayang Heulang. Pernah. Yo naon nguseup di Sayang Heulang. Ulah teh nguseup teh. Tapi ayeuna ge loba nu sakola ayeuna geus rupa-rupa. Nepikeun ka motor aya di sakola keur enopan. Bener. Baheula mah kan Iya. ya. Iya, Sertifikat benar di sekolah keur eno. Ima disakolakeun aya ieu nama. Loba anu. Oh. Enak zaman palinter. Aya namanya. Betong boro-boro jelema imah oge sakola eta mah. Motor nya di sakola. Motor sok tadi pajakan Aduh. pasti di situ. Nah, mana zaman ayeuna ya Cutlay kan mana mah budak zaman milenium. Zaman milenium. Milenium teh zaman 2000-an. 2000 milenium. Perak. Nah, mana pergaulan mana sih ayeuna kumaha di zaman modern sih kieu. Baheula. Ayeuna. Tahun baheula gitu keuletik teh beka gede. Sok. Si kumaha mana Jadi pernah rag-rag teh nu kapal ini. Kamari can rag-rag teh kapal. Keur di mana teh keur naik ka mana? Keur ka Kalimantan, keur ka Manado. Keur ka Manado. Pan mana mah teu ngalaman ya zaman Mang Budbod. Cik permainan-permainan nu dipikaresep ku urang-urang baheula nya keur zaman ngadu karet, ngadu kaleci mana ngalaman keneh teh? Ngalaman. Ngadu kaleci, ngalaman. Asli. Percaya. Tapi urang mah ieu Kaleci ya mah. Mana? Sing sumput bae. Mana? Urang mah inget keur zaman si Boneng ngadu kaleci ya nya kembali neng dari mah bobodorannya. Ke zaman baheula anu ngadu kaleci mana buntagan teh teh geuningan. Anu Baik kolor mah tadi. Baheula neng keur budak atudangan rek sagede si Cutlay meureunna. Soek meureun ieu. Kaleci teh moal teh hiji pan jadi. Kacauan. Anu mah cenah aduh adiana. Ngacoklat udah kaleci nanti. Eta mau gunung apa? Gunung urang eta. Oh, eta mah kanyut teh. Kanyut. Dong diomongkeun kunci. Ya zaman baheula mah tapi da teu boga ka era tapi zaman baheula mah. Kunci. Bikin kanyut mah. Da ayeuna mah sigana lamun ningali eta zaman budak sirintih gitu nya. Sirintih si Pia sigana tadi. Sigana bahan jinjarari eta tinggal si Boneng bentangan teh di anak eta. Celana soek inget kana celana teh warna biru. Tapi da baheula mah awe ge. Biasa we nepuna teh nya. Biasa. Biasa. Ka urang oge jeung pemajikan sahari anyang-anyangan di kalolong berat. Itu bener. Kita mau mobilan ge di kanang domba bae mah geuning. Jeung anyangan jeung budak awe. Si empit lanceuk maneh si Ian teh babaturan. Kulit teh dina akar baheula mah na akar tangkal muncang. Benar, mau ke alamannya. Iya mah, di pantaran dia mah. Bener. Nah, Tapi dah hisarkon oge eta teh loba pangalaman teh cenah. Mun mani apan sok diasupkeun kana pancuran gitu. Sok we ngomong eta naon. Ente jan. Eta wanengan cai nyurug anu luhur dikeumkeun apa geuning maneh mah. Tak keur zaman ieu terus ngompol anu dina tanah ngebul. Ngompol na tanah ngebul kan digunungkeun heula ningan. Terus diconcotkeun ku siku ngompolan geuningan. Mana ngalaman teu? Dipui-pui gitu. Pui-pui jeung bolu mah ada zaman baheula mah. Haneut ya. Kue lobur cenah Kue. nyiptakeun kue lobur ku cigi. Baheula mah ku bisa aku ieu ge ayeuna.
di kolong ala unur-unur sama danyeun ieu alulin teh kan bakal mah bekasieun ya ke barudak mah geuning guyang teh asak kolam renang we geuning di walungan di Barenungnya. Ya naon dog ku tanah angir mah teh. Patungan ngan asbak tina tanah angir ningan bola. Aya mah da eueuh di walungan tanah angir teh. Beak ku situ lah dia acak-acak kan. Ayeuna mah barudak ayeuna da jarang barudak anu ngaritnya, barudak baheula mah bujang baheula mah saha nu pinter diadu ngadu arit patancep-tancep teh baheula mah aya ngadu arit. Baheula mah jugu teh gunukeun heula bet misalnya mau sacarangkaeun misalnya ti opatan teh nya anu pinternya ayeuna lung arit teh beus kieu nya berarti menang. Tah kan eta teh sabaraha kali 4 kali ewang sama lamun ungap puteran nancep tuluy. Berarti eta jagona gitu meunang ikut panggeulana Pinu gancang balik gitu. Oh jugutna di panggeulana Pinu mana gitu balik. Atuh meunang teu ngarit urang nya. Tanu ripun mah nupang paneurina. Ngaritna teh dobal jadi itu carangka. Aya tapi kan kitunya. Jiga nama aya nama ngalaman di dieu. Ngalaman di tukang ngarit di ini ke cicing di ini ya. Ngalaman jadi tukang ngarit pan ka kebun karet ngarit teh isu. Aturan baheula mah tudah aku yeuna kitunya. Ini sekolah lain nepi ka sekolah ka kebun tetangga ka cicing baheula mah. Cing, malabal ya. Balik sekolah, balik. Hari kerjaman sekolah kan baheula mah digarawe barudak baheula mah nih. Ngarit Sekolah teh ngarit, kumaha gitu ngalasun ngalacai ayeuna mah di mana budak sok bantuan ngarit. Marantuan kolot baheula mah ngarit. Ayeuna we zaman malabal teh. Zaman ini mah Jadi di ya Maranja. ngarit ya bantarya ieu mah di mana. Nah pokoknya mah sahabat ngabacotnya sok wilujeng sahur wilujeng kare tong ieu tong teh tong sampikeun ka keberangan ya. Ya ngagayigan tos abdi mah. Karunya ieu Jadi sami bade salaur da. Sekedap deui na jam sabaraha teh? Kade hilap waktos teh. Ayeuna imsak teh jam sabaraha ayeuna teh? Duh nah HP jadwalna we. Imsak jam 5. Jam 4, 5 setengah 5, insaf mah. Setengah 5 Setengah kurang. 5. Jam Kawan mah jam 4.20. Nepi ka jam 5 imsak teh. 34 teh salah mah. Oke guys, pokoknya namanya ka ibu-ibu, ka eteh-eteh wilujeng sahur ya mah naon teh bararangun terus eta dihaneut-haneutkeun heula angeun supaya raos gitu haneut angeun kacang naonnya pokoknya mah sayur-sayurannya Boleh ulah hilap boleh pokoknya mah cenah naon tadi di kamari kan kamari sayur kacang tadi kacang deui tah yakin kacang deui nepi ka tutung kacang deui teh naon nepi ka kiru oge gitu tapi bade tuh guys goreng nog mangga bade digoreng bade ulah atah we hungkul eta mah pamali bade saum mah teu meunang ngadahar nog atah teh atah mah kaplokeun ka beungeut di sarton atah mah kadinyakeun Dimanapun aya tiap-tiap kampung desanya Tangke urang ngajadwalkeun tiap kurilingan. Iraha isukan. Urang ngajadwalkeun kuriling sahur. Sambil ngobrol ke di pos-pos baraya ngabacotnya. Urang sasahuran gitu ta. Ya ieu mah lirek minta tuangan ya. Ai teh nyuguhan api raku teh teuing. pokona mah ieu mah ka anu bilih hoyong di ieu nya sareng ieu sasarengan sareng tim ngebacot sok penting mah siapkeun eta kahakananana gitu. Jadi pokoknya mah lamun segala siapa semangat gitu ka tim ngebacotna teh. Lamun teu berenan naon pada pasti lapar mah. mekal ya mending mekal pokona mah aya mun aya poyeuna ada mekal mah teu kudu dahareun sana pegat oge teh naon beureutan bagi Kita teu peryogi opieun gitu nya penting tuangan we. Tadi teh pabrakan ngalewatnya. Tadi teh nempe Mang Acung keur ngadurukan di pos itu teh. oh aya nya di ieu tadi Ditanyakan hitam heeh di dinya Nu tadi ngaliwat tadinya. buat kerja. di Sirkoang teh Sirkoang baheula. Tak isukan mah urang ulinan atuh. Nah, musik karasa nongkrong ngacung. Tah anjeun mah bade araman kadinya ge ti tim ngabacot. Ieu tong bisa diakeun. ka urang Cisompet tah kade si kasiana
Ngedurukan we cimbadag lah gitu. Mendurukan we cimbadag. Cing loba we rutana si teh kan si Posna si kaduruk tuh Orang gede-gede sayang teh. heula, sasayang heula ngadi teh. Gara-garangun. pilih Mang Olip bisi nonton. Salam kenal ya Mang Olip di grup ngabacot. Punten disubrek pilih nonton gitu. Ka urang Ciborelang tah Kasih orai Si ka orai. Bahoyo atuh ka urang goyang deui si Enang nih pamajikanna anu sok enta jeruk ka eta nih. Jeruk ngora ge nya. Sepeun nama kan jeruk. Yang kamari teh pamajikan senang teh rada nyeri suku. Heeh, cing enggak sehat damang nya pokona mah. Geus dikeum di Cipanas sama nya sukuna teh. Cipanas teh lain jagjag kalapa jingkrung. Panas. kuduna mah salah lamun tos teh Cipanas langsung ka Ciburial kuduna teh baru cager eta Ciburial deket jangan Ciburial Uyuh. Cinunuk eta Ciburial penyewangan gitu Tah, tinggal tadi dia mah gandeng guys. Berarti itu geus waktuna jam sabaraha ieu? Jam 2 jam 3 jam 2. jam 2 Sok gerahara rudangnya pokoknya mah sahabatnya baca teh tong sampaikan ka si bapak engke meureunana beurang teh kaberangan ke jam 5 gitu tah Kolodan yang puasanya sawang ome teh eta kade kedah dikunci nya ka istri-istri. anu jadi kokoreh Eta mun suamina aya kohoyong ngaberwe kopinya memeh saur mah kopi cenah ngopi. Mun aya kohoyong mah pasihan tong ka di pasihan ayeuna mah bade saur mun nyengso omekeun heula gitu. Ka pokona mah ka netizen jonya cing sehat terus lah dirasakan sing rezekina. harageng milik diantos bulina itu Sok beli bade dibaruli. eta Kang Nang godek cenah. Oh, tak kasih gode gerak kerok Kang tak. boleh Eta teh nang. janggot teh. ngomong-ngomong Intan geus kawin cenah wah cinta kawin geus kawin waduh Oke ka si Intan nya itu teh ngabejaan atunya. Tah oke ka. Bujur. kemari ieu bahasa si David gini Untuk bujur eta Sinta. Kawin, kasih Intan hampura nya ieu tim ngabacot teu bisa ka dieu teu ngabejaan atuh da teu ngonang pang-pangna masalah di dinya nya. Lah pokona mah cing langgang mah cing geragaduh turunan. Geus kawin gitu si Intan. Nya ka ibu-ibu anu tos masihan hoyong sarogena Tuti enggak ieu wajodohna. Ka Tuti nya di belah kaler. gitu mana Tah kadeng ngonang Tuti bisi rek nangap naon we aya di dieu. Ngebacot. Pokona mah bod-bod rek ngigang rek kenek pokona mah rek calung rek naon pokona mah ka Tuti di belah kaler cing lihatkan terus nya cing Calung, cepet ka we. pelaminan pokona mah ka tim ngabacot channel cing saruksesnya cing cepat-cepat lah pokona mah baroga duit ben bisa mah amin ya robbal alamin cing kabeli mobil jadi biar bersemangat bikin kontennya jadi mun acara-acara jauh teh bisa ditempuh gitu. cing cepet-cepet Pokona laki mah boga pamajikan tah eta awe boga salaki tah Gitu. eta terus cing dibarokahkeun amin can amin boga amin budak sing geura boga budak jenuh ngarumahkeun anak dan boga budakna make sisiniran mang sisiniran mah siniran heula sok sisiniran mang daun celempung daun nangka gaduh istri teh cing untuk rawit saluna sok sisiniran heula mah saya jadi salwi kadang teu saloga jenuh boga turunan cing soleha nah eta langsung ka sisiniran teh geuning siniran naon bebas eta dajang kacang ciri kacang cirong siniran naon gegedengan tah Cakep. ngajak siri ngajak Cakep. cek tah ya sisiniran ieu jang nu sawur ayeuna sisiniran jangan sahur Jangan sawur. tah sok ajo anu sahur siniran sahur Abi mah teu bisa sisiniran Mang Budut masak ketap geuringan ieu sisiniran teh sok boneng ka boneng kasoponok kasopanjang Oh, eta mah kumaha da. ngaroyom ke tengah jalan sono monok sono manyang patepang di tengah jalan
Tuh. bagus. Tapi aya kurang. Sok mang. Kurang. Sok atuh jelas. Kasoponok, kasopannya, sono ngareum ka jalan. Sono monok, sono nganyang. Sono patepang di jalan. Urang sadaya. Kurang. Sok tambahan deui ah. Sok. Apaan geus? Ampun, buat Mangga loba deui. geuning siniran. Oh iya datang. Sok siniran. Rada rame. Jagona biasanya mau kobar mah tata lucingan euy. Cik si siniran. Siniran itu aya awewe Mana bae. Sok. Sok bae, sok. Angin walu di oncoman. Terus Itu awewe ayang ting gerawau. Geus wawu rek di oncona. alah. Cunihin wae guys. Anu aja awewe. Tapi Mang Kobra mah bener Mang Kobra mah di dieu teh ngaran Abah Genit teh. Jadi aurana teh amang aura lucunya. Eta tina aura kumisna babangna mah. Lamun kasorot ku ponon poe tah kumis ngaburilapna geuning. Kopi kageniteun nya. Ieu mah pan. Loba ongkona di. Ongkona teh nya kitu teh apanya aya urang-urang pan ada pugu urang. Sok Coba teh pan teu payu. Euy naon atuh nya? Gantu siniran. Masak tumis, masak nog gitu nya. Lamun hayang kanu kumis, Mang Kobra. Aya jadi. Sok. Daun mana daun awi. Tah, artina naon tah Mang? Daun. Oh, deui pemirsa. Sok jadi. Daun nona, daun awi. Daun saga. Daun saga. Katuluban daun awi. Terus Si ayeuna teh jaga sugan aya milik abdi. Amin. Anu di cita-cita anu di resep dibuka cinta anu di pikanya Tuh, tinggalikeun. itu ayeuna ge sugan jaga gitu aya milik abdi. Awewe anu alajo. nog naon deui wae ya ieu Anu mah. teh opat disada tilu. Terus Mang Kobra lompat. Nu geuli situ rek milu. aduh. Pas ngeceng deui wah, ieu mah masalah eceng aja eceng. Terus deui naon deui? Urang mah sahur. Nah, Cucunguk 7 tumila 18 lah menguk tepeuh teu boga beas jadi mah sahur itu urang. nyangu gitu ya. Mantrok deui ya kayak ngarampok. Biasa. Ngarapung. Dan obat pasti kasaha we nu ieu pas nyampaknya ada obatnya. Mas biasa. Mas biasa Lin. Terus Mangga. tuh betul. Rintik rincang sare jalan kadaya. Ngimpi ngising ka kuat kuku sare. Kamari mah pernah gering ya dia. Oh, gini dia ya. Kalau we Terus Benar pernah gering. Lain gering ku penyakit. Di batu. Tanya gering kanu hatenya. sok atuh ayeuna sahabat ngabacot ya enak jam sabaraha teh sok sore. jam saurnya jam 2 jam 2. urang upload heula ya mudah-mudahan Tutup wae tutup. urang tutup we Sahur. nama salah laur Ya, salah sahur. laur Pokoknya mah sahur. Oke guys. Pokoknya namanya tutupna ku siniran deui ya sok. Pokoknya mah ieu ka ibu-ibu anu sok we milujeng Siniran saraurnya. Mang. Sok sinira. ya sok yang mana yang baca heula Pokoknya mah ka ibu-ibu anu milujeng ngajalankeun saraur ke bapak-bapak, ka emak-emak, pokoknya mah kume kasadayana nya. Pokoknya mah anu gaduh halangan. Teu naon da eta mah kan gaduh halangan pan aya ari istri mah sok aya. Datang benera Tah teh. eta datang menera anu teh naon itu teh Israel no. sok we eta ngobrol heula Pokoknya mah ka para ieu nya pen-pen lah bilih anu hoyong patepang gitu sareng tim-tim ngebacot ka ieu. Pokoknya mah komen we da aya eta nanya WA-na di dinya. Ka Jo. aya kalau
Komen we deh eta lah. Anu bilih Kang cenah hoyong di dieu cenah sahur sareng tim ngebacot bisa. Bilang bari acara ngaliwat bisa. Bisa. Masih bare shooting sok di dia Tah, shooting eta. dari suasana soal makanan mah video ditanggung siap. Bener teu? Bener. Kalian konten ngaliwat Giring bisa. shooting biasa. Badai istri, badai nini, badai orok mah siap. Arek nu di mana pun pokoknya bisa. Pokoknya mah dimanapun yang berada dari Sabang sampai Merauke nya. Pokoknya mah liwat gitu kan. Ah. Yang penting ngaliwat akan lapar. Eta mah nomor hiji dah. Soalna kemana-mana we pak kudu aya liwat pae geuning. Ka Cibelang jeung Kampreng kudu aya liwat. Ka Bahoyo aya liwat. Liwat mah. Kan ada masalah awal mah kita nomor genep berenang baik itu. Nomor 17 gitu. Atuh enak itu pula. Sok atuh si siniran Oh, hiji di sini Ran. hiji deui eueuh beak siniran. Kaci kijing, kaci kijing, kaci nunuk gitu nya. Kulo naon? Oh, pokokna mah Kaci Parai jeung Kang Nono lah pokokna mah. Milujeng paturai patepang sono. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu empat tepang deui. Di acarana naon? Ngebacot. Di acarana ngabacot guys. Seno. Wah, kalau pas nonton di sini. Dadah. Nah. Goodbye. Kalau orang manapun berada, selamat buka, selamat sahur.